الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Allahu a'lamu bimuradi walladzina kadzabu lan ute wong akeh kang pada ngagorohkeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sakayat ingsun agung Al-Qur'ani tegese Qur'an sumun iku pirang-pirang kang tuli ansima iha saking ngarunguna ing ayatina sima qabulin kalawan ngarunguna ing mawabuk mun lan pirang-pirang kang bisu aninutki bil haqqi saking ngucapkeun kalawan bener fi zulumati ku tetep ing dalam sakahe pepetengal kufri tegese kufur maya sya'illahu tisapa wong ku ngersakeun sabab man idlalahu ing nyasarkeun man yudilhu maka nyasarkeun ya Allah ing man wa mayasya tisapa man iku ngersakeun ya man hidayah tahu ing nuduhkeun man yaj'alhu maka andadakeun ya Allah ing man ala siratim mustaqim ngatas dadalan tariqin tegese dadalan kang ajeg dinil Islam tegese agama Islam Qul in ara'aytakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Allah alam bimuradikum ucasira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad li ahli Makkah tagabi ahli Makkah ra'ayatakum yakhbiruni tegese nyaritakeun sira kabeh ning ingsun lamun teka ing sira kabeh apa siksa Allah di dunia ing dalam dunia wa taskum teka ing sira kabeh saat apa kiamat tegese kiamat bagdatan alaikat Agar Allah tanunana ta inglian Allah ngadu asira kabeh ora ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina iku kang bener kabeh pianal asnama dalam satune pirang-pirang arja atawa patungkan bau kumiku ngamang baket ya asnam kuming sira kabeh paduha maka ngadawa coba sira kabeh ing asnam bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'un ilaihi insya'a tansawna ma tusyrikun wallahu alam bimuradih bal iyyahu balik taingi Allah lagaro ara inglian Allah tad'un ngadua sira kabeh bisyadaid ing pirang-pirang kasangatan Bayaksipu maka bakal ngilangkeun ya Allah mata dauna ing barang kang aduan sira kabeh ilahi maring Allah yaksipa ing enta ngilangkeun ya Allah angkum sira kabeh ma'ad-darari saking kamadaratan wa nawilan umpamana ad-darar insya'a kasyafahu lamun ngarsakeun ya Allah maka ngilangkeun ya Allah ing darar wa tansawna lan ngilangkeun sira kabeh lan ngalalikeun sira kabeh tazukuna tegese ninggalkeun sira kabeh matusikuna ing barang kang nyakutuakeun sira kabeh sumber tamau sumber tan Allah Ma'minal azami saking birang-birang fatun waladaduna maka aja ngadaru apa ngaka orang ngadaru azra kabeh fala tadawuna maka orang ngadaru azra kabeh ingma tusyriku nyusul ayat nukamari bahwa jelema nu didakwahan ku Kangjeng Nabi teh nu ngadarengekeun aya nu teu ngadarengekeun aya nu ngadarengekeun jelema-jelema nu dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ngadarengekeun jelema nu dijauhkeun tina hidayah innama yastajibul ladzina yasma'una nu ngadarengekeun mah anu nyana ngaijabah kana pangundang Kangjeng ngadarengekeun kana dakwah Kangjeng anu henteu dibere hidayah jelema-jelema nu paeh hatena yakni kafir wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi turja'un
nyusul jelema anu parai hatena jelema anu henteu ngadenge kana ajakan Kangjeng Nabi jelema anu teu maelu kana dakwah Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi nya namanyana percis kos cai dina tahun daun tales Nabi teh geus teu dianggap kumanehan lantaran hatena pae hatena tertutup hatena ieu dibengker dicap teu daekeun narima jeung teu daekeun ngadengekeun kana ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya tambah deui mun tadi bahasana wal mauta yab'atsuhumullah kuari ditambah walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmun fil zulumat wallahu alam bimuradi ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula ceuk Allah ka ayat-ayat kaula nu agung yani Al-Qur'an eta mah lir teh beda jeung jelema anu torek lir jeung jelema anu bisu nu gagu bari jeung aya di jero poek mokleng buta rata poek jam hiji malah mah aya guludug berarti aya mega tengah peuting poek lampu aya mega poekna geus teu bisa kaukur ku urang poek jasa geus tah mah jem hiji peuting pareum lampu kabeneran deui bulanna ge kabeneran bulanna bulan kolot ditambah deui ku mega guludug deui gede eta poek geus teu bisa kabayang tah mah kajeuting pamajikan urang geulis tetep poek bae tetep dah mah poek bae tah mah tetep poek ai lain Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi pernah terjadi seperti kieu ye masyaallah beringat ka Kangjeng Nabi Gusti Allah nu agung ku pohara Siti Fatimah Siti Aisyah garwa ku anjeun dina Bukhari dicaritakeun keur ngaputan kira-kira bangsa jam 10 peuting keur ngaputan ge kaputan baju kancingna pas meujeuhna can anggeus poek lampu kurang minyak jadi geus teu kadeuleus jadi simpen ku Siti Aisyah teh poek jasa jole Kangjeng assalamualaikum waalaikumsalam naon Aisyah hihi segar buku keur tadi keur ngaputan poek jasa eta Kangjeng Nabi datang tengah peuting kira-kira jam 10 pareum lampu lantaran kurang minyak Siti Aisyah na keur ngaputan kancing keur mejeuna ngaputan kancing padi simpen eta poek jasa jol Kangjeng cak Siti Aisyah ka jarum-jarumna ka liang-liang jarumna kukula diasupan eta benang kadeuleu ku cangcangna beungeut Kangjeng Nabi saya nyaritakeunana Masya Allah di Bukhari seperti itu ya Allah jadi dicari ditanya deh eta caangna kos kumaha eta senyarita lantaran cek Siti Aisyah naon bae ku lampu mah teu kadeuleu barang Kangjeng kadinya ngempraina cahaya wajah Kangjeng Nabi naon nu aya di kamar eta di imah eta katigali ku cangcangna hingga kula ngasupkeun benang kadinya geus teu hese deui aduh geus hese ngabayangkeun eta mah urang mah keur caang jol bae aya bapak urang poek pantaran nyana boga eta boga non gusuran teu ngabagi ka urang jadi ka bawa poek sial jasa ku greget terang ka bapak teh sial jadi poek teu kadeuleu bae geus malah gelas hampir ngeleyeng ka beungeutna ku poek-poekna eta ih Kangjeng Nabi mah caang amat Masya Allah karim kazamanan urang mangan dongeng nabe bari soheh dina kitab Bukhari ngan alhamdulillahna urang mah dibere hidayah iman ka Kangjeng Nabi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin ngadongengkeun Kangjeng Nabi kaistimewaanna makin ngerenyed hate
makin cinta urang ka Kangjeng Nabi makin tambah kamahabahan ka Kangjeng Nabi sebab naon geus aya modal cinta urang resep ka kiai urang aju aya kaistimewaana tambah cinta terbuka hati teh cinta dah luar biasa tapi lamun urang greget ka kiai eta greget aya tak kehebatan kiai eta kamonesan kiai eta akur bae nyiduhan malah teh os kitu teh eta tiba heula Kangjeng Nabi boga nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi ngempray ge beungeut na kadenge ku Abu Jahal di mana aya cak Abu Jahal beungeut hurung oh ti dituna cak Abu Jahal atuh kitu bae terus bae gua ari jatuh ka kiai mah teh kurang lamun dihinakeun teh mah biasa bae sih Kangjeng Nabi ge eta sakitu ngemprayna Siti Aisyah bisa ngasupkeun benang kana jarum pohara jasa kabeh mah percaya urang bae kuari nu 14 abad percaya Abu Jahal mah teu percayaeun dia atuh si Ameng mah teu percayaan atuh teu percayaan si siang-siang malingsing mah teu percayaan sarua si Tegwan teu percayaan sarua bae si Konghuan sagara percaya Masya Allah urang mah alhamdulillahirabbil alamin tambah oh pohara amat Kangjeng Nabi pantes atuh Kangjeng Nabi mah tah ieu sileman ngabohongkeun ka ayat Al-Qur'anul Karim eta adalah sarua jeung jelema torek jelema bisu aya di tengah peuting nu poek mongkleng berarti katorekanana ka bisu adalah tambah ditambah ku poek na tengah peuting poek mongkleng buta rata geus teu bae beureunanan kana sinar-sinar ya poek mah eta geus sama sekali nu jelas mah poek hate teh dibahasakeun make poek anu hisi poek hate emang Kangjeng Nabi mah kos kitu gak bahasakeun teh supaya ka harti kudu bodoh jadi Kangjeng Nabi mah nu matak nginahin we ku urang lantaran nu pinter ngarti nu bodoh ge ngarti tapan aya bahasa teh bahasa ka hartina kudu pinter bae nu bodoh mah teu ngarti-ngarti teh eta teu bagus tah kos kitu teh teu bagus jelema intelek datang ke lembur bahasa lagi waduh situasi dan kondisi waduh ini sekarang kan alam reformasi dengan demikian harus kita tahu sisi di mana si Susi sekarang cak aki-aki jeung nini aing mah puyeng ngadengekeun si eta sasi-sasi malulu lah cenah cak batur pinter itu ka harti ku aing bongan sa ngomongna kos kitu ai dakwah ka ketos atau make bahasa ketos dakwah ka Kendal atau make bahasa Kendal dakwah kuari ka Cipondo atau make bahasa Cipondo dakwah ka Cengkareng atau make bahasa Sidul atau kitu bae sih nah urang dakwah ka Belanda ya otomatis make bahasa lain make bahasa Mauk atau mangartieun ieu nya ge di ditu atuh geus bae geus ora mengkonon sira atau kitu bae sih cak urang Belanda pan ieu bahasa naon iki bahasa Belanda iki kok begini sih bahasa Belanda iki yang modernnya iki bahasa Belanda ora iki namanya kanden telah dening Banten mah iki bahasa Belanda koek oh ya mengkonon kayak iya tah jadi kudunya hal situasi geus geura Kangjeng Nabi keur nyaritakeun ganjaran nyolateun nu maot Kangjeng Nabi nyaritakeun ganjaran ngiringkeun mayit ka kuburan cek Kangjeng Nabi sajelema nu nyolateun nu maot datang ka anggeus ta eta teh dibere ganjaran sakirot lamun tas nyalateun kemudian nyana ngiringkeun ka kuburan sampai selesai nguburkeun ta eta teh dibere ganjaran 2 kirot panu pinter mah geus paham kirot teh ya pohara jasa ganjarana geus sakirot mun nyalateun doang mun dua jeung nguburkeun 2 kirot anu pinter geus paham lantaran loba sahabat nu bodoh nanyakeun ya Rasulullah wa mal kirot ya Rasulullah dupi sakirot sakumaha babari nyontohanana cek Kangjeng Nabi sakirot eta segede gunung Uhud lantaran nu kadeule gunung Uhud geus nyontohanana Kangjeng Nabi mah tah sagede gunung Uhud eta tah meureun mun dikira-kira Kangjeng Nabi na ayana di urang Gunung Karang dari itu segede Gunung Karang tah di luhurna aya sumur 7 mandi guys ya di dinya
jadi kakireun babari jasa tuh ceng lamun hayang nyawa sakirat segede gunung Uhud oh tuh gede lamun 2 kirat atuh 2 kali gunung Uhud jadikan kahartieun dah tuh ieu ge bahasa Gusti Allah supaya kaharti jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Al-Qur'anul Karim eta teh sarua jeung jelema torek sarua jeung jelema nu bisu ayana di tengah-tengah peuting poek tongkleng buta rata tuh sinarna naon bisa dibayang pohara amat cak urang padahal ieu mah kan ngabahasakeunna teh kan tadi wal mauta yab'atsuhumullah horeng paeh teh lain awakna ja awakna mah gararan tenggaraga sarareungit galalede beuteungna ge dayut jasa jahirup horenganan tapi dibahasakeunna wal mauta horeng paeh teh mata hate atuh di dieu ge sarua bae torek celihat teh bisu teh bisu sungut hate poek teh poek ku kabodohan jeung ku kakufuran tah ieu Gusti Allah pohara jasa ngabahasakeunna sehingga cik ahli bilagah mah ieu teh bisa dipakekeun mustanad bisa dipakekeun syahid bahwa ieu adalah tasbih balig wa ablagu tasbihi ma minhu huzib wajundu alatun dibuang tak eta wajah jeung alat teh arkanu tasbih opat musabah be rukun tasbih teh opat musabah be wajah sibih rukun tasbih jadi zaidun kal badri fil husni ki zaid kos bulan purnama dina pada kasepna bagusna aya kabeh tah zaidun musabah eta badri teh badri lain badri durek calon bulan purnama ieu mah badri eta mah ja henteu kos bulan kos bulan mangan ku garaha siga nama sapotong tah ieu mah zaidun kal badri zaid musabah kap ngaranna ada tasbih badri ngaranna musabah be fil husni ngaranna wajah sibih aya kabeh tah aya nu dibuang wajah sibihna bae zaidun kal badri aya dibuang kitu naon ngaranna ada tasbih zaidun badrun fil husni aya nu dibuang rukun tasbih nu dua mana rukun teh naon kitu ngaranna wajah sibih jeung alat tasbih dua dok zaidun badrun zaidun asadun zaid mah macan bae tah mah geus teu dicaritakeun ki zaid kos macan dina pada gagahan teh kitu tah mah zaidun asadun zaid mah macan bae tah mah malah ku gelis-gelis da saya tak sarwiti beuh bulan bae tah mah waduh eta geus pohara aja teh bahasa teh mentak engke weh awas bulan liwat bulan barang di deuleu teh ye teh mah jelema atuh heuh kos bulan sih ku bodoh-bodoh teuing sia ada bulan liwat tah caang jasa pana teh emang kacangan bukan jangan teh caang jadi macam ku panon poe hate aing caang aduh di mana sarwiti liwat hate caang biasa teu geuneuk maleuk-meuk teh asana masana nemah teh nemah teduh jasa kateduhanana andai kata nyana menta motor dibikeun ku aing dibikeun ku aing pokona mah nyana hayang calana aing atuh dibikeun aing kajenting sataranjang asa nyana sataranjang eta tuh Gusti Allah doaku ieu ge sarua allazina kazzabu bi ayatina al-mukadzibun jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim sarua jeung kasummi sum teh artina asom dijamakeun jadi summun tah lir teh beda jeung jelema nu torek kumaha jelema nu torek jelema nu torek coba torek ceuli mah keur jadi torek ceuli coba ge aya jelema torek urang ngomong atuh nyana-nyana urang-urang atuh urang-urang teh nyambung urang heuh aya pajar nanya di harapan nu torek urang heuh aya hai oh da ka ditu jadi tolol teh coba aya pajar nanya tah eta kos kitu torek tah kunaon anu torek teh kadanya kan nyampeurkeun ka nu ngaji kumaha hukumna atuh bagus nu torek mah nyampeurkeun anu teu torek teh nyampeurkeun atuh bloon kabehan tah mah sebenarnya torek kita Masya Allah hese dek nyampaikeun naon torek hese dek kadenge kajen kumaha ge kemudian ku ari bisu dek nyampaikeun kumaha ka nu bisu nyanana ge dek nyampaikeun moal bisa hartina ieu mah torek mata hate hartina bisu mata hate
lamun torek mata hate teu daekeun ngadengikeun kana urayan-urayan Al-Qur'anul Karim, teu ngadengikeun kana urayan mujizat, teu daekeun ngadengerkeun kana hikmah-hikmah ulama, torek mata hatena berarti tah lamun aya pangajian di sisi imah de masjid sekitarna teu daek dadarenge tak kadinya berarti eta tak deukeut mah deukeut tak ka pangajian ngan torek eta mata hate. Gue kurang lah mun ditanya manusia kurang tengah aja torek mah. Jangan aing cekeun teh. Siam torek mah. Coba eta saha nu salah coba. Saha nu salah? Anu nanya apa anyana? Pasti atuh teu datang. Teu datang mah aing mah teu torek. Oh torek sia. Henteu bisa gelut dirinya. Torek mata hate. Tidak. Bisu mata hate. Sehingga tidak ngomongkeun hak. Kredit haram teu wanieun bisu mata hate. Sistem multi haram teu wanieun ngomongkeun kos itu mata hatena torek mata hatena bisu teu daekeun ngomong hak. Selalu jadi corong Amerika nu kuduna jadi corong Allah melalui Al-Qur'an, melalui hadis Kangjeng Nabi, melalui ulama bejakeun eta jelema bener ngaranna henteu bisu. Kuari mah teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jujur jeung adil sakap ngomongkeun ngomongkeun demokrasi bae teu saimbang demokrasi jeung Quran teh gedean ka ditu teu pernah ngomongkeun Al-Qur'anul Karim eta jelema nu kitu ngaranna bisu. Udang-udang lah gede leg-leg ku sia udang-udang ji atuh bisu teh teu daekeun ngomong bener Quran teh teu didaek dibejakeun kalam ulama teu daek dibejakeun daek jeung henteu urusannya urusan urang katitipan ku Gusti Allah bejakeun jadi DPR nu korupsi ge hate kecil nama sebenarnya mah nurani mah ceurik ketika nyana ngadengikeun pengajian mah heuh sebenarnya mah ieu aing salah duh ieu lamun urang mah alal hak nyaritakeunana ulah nyaritakeun nyinggung nyanana ge moal kasinggung. Lamun urang mah geus nyinggung eta mah ngaranna pribadi ulah ya nyinggung nyaritakeun hukum moal kasinggung nyanana ngan introspeksi ke datang ka imah ji heuh ngadekeun ngajinya aja heuh teu bener teh kiai kos kitu Quran eta bener aing ieu nu salah mah ieu mumpung ora lah aing deung ke bae tobatna geus kolot bae. Wari manek mangpang mengpeung heula bae lah disebut lagi aja mumpung. Tepan tetep atuh aya hate nurani na pan aya berarti tah. Nyana ngaku teh aing salah lah. Geus moal ka imah kiai-kiai heula nyisin lah. Paling geus sakitu doang. Geus moal lah kamari mah aing ka imah kiai ge atuh sugan teh beuki teu kos kitu orang kos kitu kiai teh. Aing nyisin lah geus moal-moal ka imah kiai-kiai paling ada ngiriman bae ka imah kiai lah. Ka bae lebaran ka imah kiai. Isin aing. Isin nyana teh. Tadi bantak cek Tuan Syekh Abdul Qadir sing isin istahi billah isin maneh ka Allah sakumaha isin kanu soleh dibalikeun bahasana Syekh Abdul Qadir na Fatur Rahman teh bahasana kos kitu sing isin maraneh kabeh ka Allah sakumaha isina kanu soleh lamun maneh berhadapan jeung nu soleh pan sok isin ka Allah atuh kudu leuwih kitu kuduna makan isin kanu soleh kuduna komo ka Allah kudu sakumaha isin ka Allah dibalikeun lantaran naon kadeulina jelema ai ka kiai isin ai ka Allah henteu matak dibalikeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Fatur Rahman mah Fatur Robani kitu tah sing isin maneh ka kiai sakumaha isinna ka Allah kuduna mah kitu lain sing isin maneh ka Allah sakumaha isinna ka kiai sebab naon ari ka kiai deka imah kiai isin make kopiah make samping make sesengitan kunaon ai ka imah teh salah coba itu tuh nu blon saha eta coba nu blon saha eta tuh deka kiai mah bu beunit tawadu jasa ngomong ge diatur barang geus datang kaluar aduh hareudang deket kiai aing aduh masyaallah aduh geus tahu ka imah kiai aya di luar Ambalaya. Jadi isinan ka kiai tibatan isinan ka Allah ieu keur zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya zaman kuari mah tuh ka Allah henteu ka kiai henteu. Ieu ge zaman Syekh Abdul Qadir teh bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir teh kos kitu. Sing isinlah ka Allah sakumaha isinna ka kiai. Sebab di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh isin jasa. Ai ka Allah teh isin, mentek ceramahna seperti kitu Tuan Syekh. Tah kok santri teh di hareupeun kiai mah gegerebega, di luar menonton. Belum teh coba teh santri.
atuh kos kitu ari kiai mah bobo hara jasa gerbek aja kudu teu pake kopi aing izin jasa aya di luar abo kos geng eta kos kitu. Jadi kiai teh dipake kae kusak kitu ge cak Tuan Syekh Abdul Qadir eta aya imanan berarti. Namun aya pejabat masih kene izin ka kiai di jero nuranina mengakui. Secara dini kos kitu tawali teh geus bisa ngamaca. Namun aya pemabok mung kapangi jeung kiai di jero nuranina mah geus ngaku eta. Ja moal izin lamun nyana eueuh nuranian. Tukang judi mung aing mah ka kiai mah sieun aya nuranian sebenarnya tinggal ngomean bae. Tukang korupsi mung kapangi jeung kiai eta mah lamun kiai Golkar mah daek aing ge. Jeung kiai eta mah embung aya nuranian sebenarnya mah babari sebenarnya maca batin teh urang geus dituduh-tuduhkeun ku para wali Allah. Nu mantak izin naon dirina bobolokot. Nu mantak embung naon dirina bobol berarti geus aya pengakuan secara dini mata. Sepada dini aya jelema ka imah kiai datang ka imahna siapa lah kali itu aing mah nungguan we di mobil. Mun embung aing embung teu kuat aing mah. Nunggus nungguan bae gegeran sih minta caina kan itu yang di mobil atuh sakalian dateng teu moal maka kurang izin jasa aing eta sebenarnya mengakui diri loba kasalahan encan jeung Allah kakarak jeung kiai geus kos kitu mungkin cak Allah ge sia dateng ka imah kiai izinnya berarti sia ngaku salah geus dihampura bae ku aing cak Allah teh mantap geus teu kudu ka Allah ka kiai asal datang ka imah hareupeun imahna balik ikir cerita dimni aduh bener gitu emang coba mendatang aing daek jeung kiai itu mah kunaon sarua jeung aing nyana orek koros aing orek koros isinin jeung kiai ge hogang bae biasa jeung kiai tak eta teh babarita Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilmuna dituturkeun mun aya nyaho nurani jelema seperti kitu aya tetep bibit bener nuranina ngomong teu sanggup aing kapanggih jeung Tuan Syekh naon isin aing aya nuranian tinggal dibenerkeun bae mentek Tuan Syekh mawani di mana eta imana dia datangan Waalaikum waduh keur izin didatangan coba nonggeng atuh nonggeng atuh Gusti aduh izin teh kumaha naon bae aduh ajupan Tuan Syekh mah nyaho sia kemari datang ka hareupeun imah kunaon teu mampir alah eta lah Tuan Syekh teh kos kitu nu mentok di mana bae ku Tuan Syekh didatang bari Tuan Syekh nama aya bae di imah datang ka ditu ka Mesir cak pamajikan aja teu ka mana padahal aya di Mesir datang ke ka ditu ka Iran padahal Tuan Syekh nama di dinya bae tah jadi datang teh kos kita bisa loba tah nu mentok besi urang pamajikan salaki aya di Belaraja bisa ulah kaget eta teh ulah kaget atuh ja Tuan Syekh kos kitu berarti salaki keur kilir ya Allah ya Rabbi urang lamun bacaan ahli-ahli Allah teh kagambar kahebatanana bener haji urang ge oh jaheueuh berarti isin teh teu sembarangan orenganan aya nuranian di jerona mentak izinlah ka kiai izinlah ka Allah sakumaha izin ka kiai kitu jada mah kiai ge lain kiai Golkar kiai Salafus Sholihin ke beusi Golkar ngaku kiai di lain kiai teh mah orek koros tah mah kos kitu mah besi pajarnya na di kiai-kiai besi beneran terus ke kabawa ke Allah nyana kiai lain tamah orang koros campur orang belang tamah mana tuh yang ngaji alladzina kazzabu bi ayatina takasummi alladzina kazzabu bi ayatina takal bukmi fi zulumat. Jadi berarti ieu tasbih balik geus pangbilagah-bilagah na tasbih jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu percaya ka Al-Qur'an teh lieur teu beda jeung jelema anu torek mata hatena teu daekeun ngadengekeun kana dakwah Kangjeng urayan Al-Qur'an kalawan ngadengen narima teu didengekeun mah didengekeun bae liwat asup ti katuhu kaluar ti kenca kitu kene jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim lieur teu beda jeung bisu aninut kibil haqi teu daekeun ngomongkeun hak ketika manehanna aya kesempatan ngomongkeun hak misalna boga wawasan misalna boga kedudukan misalna boga jabatan nyana kabeneran ku ari aya di MUI nyana kabeneran ku ari aya di depag teu wanieun nyana nyaritakeun hak eta teh anu kitu ngaranna bisu mata hatena sebab naon lantaran cinta jabatan cinta tahta jeung kerajaan harta
besi dibeslah ke temenangnya na gaji besi diturunkan aing lamun ngomong hak mah mungkin aing di exit hok jasa gaji teh sakitu kesempatan meli Avanza meli Innova teh bakal eueuh berarti resepan keneh karena dunia harta jabatan jeung kakayaan dibandingkeun jeung Allah bisu teh sungut hate bisa henteu teh ciai mun dicontohan saurang lain bisa-bisa deui coba contohan cenah jelema na saha bae sia boloon atuh teu kudu dicontohan teman geus di kabupaten loba di kecamatan Ngabuadag teh kos kitu mah atuh coba di luhur ge ngajabreg teh kos kitu di luhur jasa teh mah sabeheung eueuh luani ngomongkeun haram baheula menyebutkeun riba bunga bank wah serempak kabeh haram bunga bank mainnya itu duit anakan mah entog sia ngain kadangnya teleb tak kiai baheula barang kuari aya nu kaluaran di Mesir kaluaran di Misro nanti kita kaji kembali cenah itu bagaimana kok bunga bank bisa haram begitu bagaimana ini bisa maju negara tuh dikaitkan jeung kemajuan negara antara nu ngendalikeun dunia politik jeung ekonomina ieu adalah Yahudi tergantung karena kitu IMF Bank Dunia. Nah iyalah lamun kuas kitu ya mal bisa mandiri atuh hirup teh. Ieu mah keur carita negara melalui hukum Islam. Kuas kitu mendek bentuk urang aturan-aturan Islam, aya kirod, aya mudharabah, aya musyarakah, syirkah dan lain sebagainya. Mantap taon. Kulantaran teu maju di urang mah, urang teh geus kabawa ka ditu atuh ngomong-ngomong supaya nyaho heulana. Sampaikan bunga bank teh haram kredit eta haram aya anu teu haram nu kukura dicaritakeun teh jarang teh terjadi tinggal kitu da nyampe-nyampekeun teh mah sarua jeung urang nyampekeun bahwa zina haram mabok haram aya geus nyampekeun mah plong bae hate engke di mana-mana urang di sidang ku Gusti Allah pernah disampaikan bunga bank haram pernah saha atuh kuari cenah saksina aya Haji Mamun eueuh kuari keur umroh tuh kan gitulah geus nyampaikeun geus plong hate teh sidang di harapan pasti di sidang urang dititipan ilmu memang kumaha coba lamun Kiai Golkar made jadi kiai bener di kiai-kiai ku Batu sok aya bingkisan ti bupati bener aya bautan teu seungit cek dina teh pernah nyampaikeun bahwa bunga bank haram emang gua mesti dibere kredit pernah nyampaikeun haram malah aku lagi kredit cek nanti atuh jadi berena saya tiku bupati hayang mobil atuh eta bae cenah pake DP Jabania kulat cara dia Kiai Golkar ya kamanakeun jahanam kaluhur dadetkeun ke jero dadetkeun ulah kena ngambul iya tuh cak jawabannya apa dia tulisannya mah kiai ge teu nyaritakeun hak tah ieu ye teu beres awalna mah kafir teu nyaritakeun hak maka dia nya kababawa lantaran jadi corong kafir aslina mah walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmun fi zulumat eta mah kan kafir-kafir teu daek nyarita teu daek ngadenge teu daek ngomongkeun kafir ngan nyana kabawa ku isme kafir teu daekeun nyaritakeun hak lantaran besi teu dibere besi eueuh kucuran teu daek tapa nama kiai kos kitu mah tapa saeutik atuh engkena mantep ilmu teh bisa digunakeun ku dirina jeung ku balarea di akhirat salamet gitu cek Kiai Golkar moal ngaji aing mah bisa sadunita tuh ngaji sadunita nunita naon saha ngan sia dia udah ada pentanggal Ambon tu mayasha illahu yudlil wa mayasha yaj'al wa mayasha yaj'alhu ala siratin mustaqim sahajal manu dikersakeun ku Gusti Allah dibuang mapula idlalahu kana disasarkeun ku Gusti Allah tudlilhu Allah bakal nyasabkeun
itu keneh jelema nu ku Gusti Allah dikersakeun dibere pituduh dibere hidayah atuh yaj'alhu ala siratim mustaqim Gusti Allah ngajadikeun jalan anu lempeng yane jalan agama Islam berarti kembali kana masyiah Allah hakikat nama horeng menang Allah lantaran ti eueuh kaayaan Allah ti aya diurus ku Allah geus aya dieuweuhkeun ku Gusti Allah dalam pengurusan Allah teh ieu teh urang moal bisa nentang geus berarti ku Gusti Allah du dikersakeun dolalah sasar atuh kajenting ku kumaha ge sasar bae ku Gusti Allah dikersakeun manehanana dibere hidayah kajenting diulah-ulah ge atuh bener bae geus ieu mah urang mangan sakadar ngalaksanakeun parentah Gusti Allah urang dititipan ilmu nyampaikeun sampaikeun iraha bae aya kesempatan sing ikhlas adapun urusan daek jeung henteuna urusan Allah sebab naon Allah nu ngatur geus kuari teh jelema kakalayangan ka Puri kakalayangan ka Cikupat naon karang-karangna sia geus hafal jasa eta mah kacita. Aduh Gusti beureun geus malakat berarti jero hate teh pohara geus bali engkekeun deui tah mah geus berarti saya teh lelempangan gadi tu peuting kemudian terus dadangdutan segala nyanyian terus aya nu mabok-mabok atuh ngomong mah ngomong bae kiai dakwah mah pendakwah bae kiai hakikatna mah kos kitu teh meunang Allah Subhanahu wa taala berarti deuk dikumahakeun wallahu a'lam ngan meureun engke ka ditu namun terus-terusan gitu mah siksaeun Allah ketika Allah nyiksa atuh anu ari ibadah ge ka bawa bae ka siksa engke ka ditu mah ngan engke dicokot ti heula dingeunahkeun kadeuleuna mah akur disiksa padahal mah diamankeun ku Gusti Allah tapi urang kan embung kitu teh embung tetep bae kudu galak bae kudu galak artinya kudu galak teh seperti kejelema nu judi atau nu mabok goblok sia kunaon judi ye geus aya ti dituna cak kiai ge budak gak ada alil tampiling ke orang wajar ditampiling sia tapi ke anak abaturulah ngomong bae sebab negara urang teu ecreug ku ari mah Noel saeutik laporkeun ambay-ambay padahal urang mah ieu teh dakwah tapi karena ham teh lain hukum Al-Quran hak asasi manusia nu salah jadi bener nu bener jadi salah tungtung nama batak nungtut ieu coba ham anu sebenarnya kumaha teu bisa jalan keluar anu triliunan tri kumaha ke nu maling kotok bak belur ham teh kos kitu teh ham teh nah kuari urang mah puguhan asehatan diciwit doang saeutik bajar dicabok nyana laporan ka ditu dicabok tah bukti teh siapan ku aing diciwit dicabok atuh terus bae urang terus bae teu beres anon gitu ngaranna sidang urang eleh na ieu mah keur carita dakwahan mah dakwahan bae nyana ngadalil lah geus kiai mah kiai kula mah kula kos tu bener pan tah kos tu bener geus masing-masing bae jadi akhirat ke kula-kula nu ditimbang kiai-kiai dengekeun ku sia diuk sia di dinya sia mabok sia duit sia nya aing mah teu ngalarang ka sia ngan aing ketitipan ku agama sia engke paeh sia aing ge paeh aing aju sia ditimbang sia ka neraka aing nyaho leuwih nyaho tibatan sia nu mantak aing ngalarang ge ngan ieu sia lamun terus bae ieu lamun disiksa aing ka bawa goblok teh sia hah supaya aing ulah ka bawa pindahkeun aing ka ditu jeunkeun imah ku sia masyaallah kari urang kembali atuh kuari maka Gusti Allah jadi sadar sakadar ngajakan ge hari imkan noelan ka jelema ge hari imkan ketika situasi jeung kondisina ngemungkinkeun janu ngadaekeun ngambungkeun mah tetep bae Gusti Allah dengan dalil may yasha'illah yudlilhu jelema anu dikersakeun sasar ku Gusti Allah sasab ku Gusti Allah atuh Allah anu nyasabkeunna jelema di masyiahna ku Gusti Allah dituduhkeun diberi hidayah atuh yaj'alhu ala siratim mustaqim lurus di luhur agama Islam ye urang ti imah siap-siap mante subuh terus datang ka dieu kos nang urang lain menang Allah Subhanahu
Aya babaturan orang dek ngaji datang ke jalan di HP aja teh jadi ngajina andahan ka karang bolong menang saha eta menang Allah kene aya deui nu ngaulah-ulah di malah ngaji malulu bisa kudu ngaji puyang mah nu ngaji eta kikituan ge menang saha eta menang Allah aya di jero masyiah Allah urang datang ti maka dia menang Allah tinggal sadar doang orang bersyukur ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah orang abdi dituduhkeun ku Gusti meureun manan abdi ku Gusti dikadiekeun ge ieu teh aku Gusti endek di yaj'alhu ala siratim mudah-mudahan urang aya dina siratal mustaqim aya dina jalan anu lempeng nu dipikaridho ku Gusti Allah sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang anak urang pemajikan urang kabehan mudah-mudahan aya dina ridho Allah tetangga-tetangga urang guru urang mudah-mudahan aya dina tetangga Allah dina ridho Allah kitu keneh kawauh urang sarua mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.